Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten sadayana anu dipihormat Bapak Ibu Guru khususna Bapak Mursyid salaku wali kelas 15 sareng rerencangan kelas 15 anu dipikanya. Puji syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci margi urang tiasa kempel dina acara perpisahan kelas 15 dinten ieu. Langsung wae ieu runtuyan acara. 1. Bubuka, 2. Sambutan ti wali kelas, 3. Kesan sareng pesan, 4. Panutup. Acara salajengna sambutan ti wali kelas. Ka Bapak Mursyid waktos sareng tempat dipasrahkeun. Salajengna kesan sareng pesan ti perwakilan siswa. Ka saderek Tazkiyah Almira dipasrahkeun. Hadirin saya sadayana simkuring ngucapkeun hatur nuhun ka Bapak Mursyid atas bimbinganana. Simkuring nyuhunkeun hapunten bilih aya kasalahan dina pituduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.